Mana bisa aya PRT ka dieu bisa aya kayak keperluan karunya tungguan we si aya panitah naon ya urusan naon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geuning eta Pak RT. Mohon saya puguh kieu di dieu teh aya kaperyogian ieu teh heuda Pak RT mah kitu keur panitah jeung pamentanya hampura we ieu mah. Tah kieu meureunnan Mohon. bare panitah teh. Aya perkawis naon Pak RT aya miwarang naon hayang terang abdi teh. Ieu benernya piwarangan Pak RT mah bersih we di buruan nyalira masing-masing. Keun di buruan batur mah sinung batur. Tah pamentana teh bare menjelang Maulid Nabi. Nya leres. Aya pengajian akbar gitu. Lengkap we ke maka ditu. Mun cai heula tuh, Aduh hoyong ka zaman ieu mah. Pak RT nya sok mangga. Hoyong Ka zaman beli ditu Pak RT mangga sok. Dah nieu dengan sok. Di Julidan ku aing mah RT mah loba ting panita pamenta Alah, mending ngemplong sekolah mah beker Nih banget ya tadi. Betul lah tuh Pak RT. Mohon ditampi atuh. Mohon Pak Asep Ya mangga sok. Alhamdulillah. Rawas pisan saya teh biar dapang setan sakedik. Danto biasa ada cairna ge cai sae Pak RT di dieu mah mohon Katampi pisan. sok Bari bujang engalna ieu teh nya. Bili bade nyumbang mah kitu. Mangga. Bade 500.000 mangga. Anu ulah kirang ti 300.000. Nya sok Pak RT. Abi katampi pisan ya saya bujangeun abi teh. Mangga leres tah. Tah Pak RT tah. Aduh, alhamdulillah. Iya cek celengan yuk ge. Jajak kalau demi ka Pak RT mudah-mudahan amal kasih Pak Asep sing didugikeun, sing dipalos-palos mohon amin. Pak RT ieu teh nya. Amin. Ieu. Amin. Aduh, amin Asep punten. Mah meneh. Aduh, nganggo kene masker. Cuman kopi aya nama lah pun ngajaga bisi aya penyakit jadi tambah 10.000 jengannya. Mah wilujeng gitu. Dasar etengan gejreg teu nyaho ye cai ku aing di berekorong di Parabunan antep tina karasa